Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muttasifu bi jami'i sifatil kamali muhtassa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-basyiru liman ittaqa wan nadhiru liman asa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibil mu'jizati allati la tustaqsa, wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu bi suhbatihi al-fadaila la tu'addu wa la tuhsa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Shadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alimil ulama, para masyayikh, para asatidah, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat anu kalintang dihormat ku simkuring oge dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kahormatan disanggakeun ka kersana Bapak Ketua RW 19 Kelurahan Situ miwah sadaya Ketua RT nusami hadir di ieu patempatan. Kahormatan oge disanggakeun ka kersana Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Asy-Syifa miwah sadaya reng-rengan kepengurusana, Ketua Majelis Taklim Asy-Syifa miwah sadaya jamaahna oge teu hilap, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, para bapak, ibu, pemuda, pemudi, rencang-rencang santri sadayana anu sami dipihormat ku simkuring oge dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Saparantosna pribados ngapayunkeun salam tawis kahormatan Islam. Langkung dipayun mangga urang sami nyanggakeun puji kali syukur kahadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana malih dina kasempatan ieu kalayan kudrat irodat mantena urang tiasa hadir ngariung ngampal di ieu patempatan dina raraga silaturahmi, dina raraga thalabul ilmi anu mana pamudah-mudahan hadirna urang dina kasempatan ayeuna sinjankeun cukang lantaran urang kenging magfirah sinaran rahmatna Allah Subhanahu wa taala kalebet jalmi-jalmi anu biasa syukuran ke Allah Subhanahu wa taala. Sholawat miwah salamna Allah pamugi tetep kahaturkeun ka panutan alam junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana pamugi urang sadayana kenging syafaatul uzma timantenna jaga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala.
Salajengna mangga urang sami aoskeun heula suratul Fatihah sauihan anu mana kaberkahan aosan suratul Fatihah ieu mangga urang sami khususkeun kangge karuhun-karuhun urang, sepuh urang, wargi urang, guru-guru urang, tatanggi urang anu parantos ngantunkeun. Mugi hadirna urang dina kasempatan ayeuna janten cukang lantaran Allah Subhanahu wa taala nampi kana iman sareng Islamna, ngahapunten lepat oge luputna, nyaangkeun alam kuburna, nambih-nambih nikmat kuburna, malah mandar marantenna kenging tempat anu mulia muga Allah Subhanahu wa taala. Kaberkahan ausan suratul Fatihah anu kadua mangga urang sami khususkeun kangge wargi-wargi urang, tatanggi urang, masyarakat di sekitar urang anu dina danget ayeuna nuju teu damang, nuju kirang sehat. Mugi Allah Subhanahu wa taala maparin kasehatan sabihara biharina, diangkat panyawatna, dijantenkeun panyawatna kifarat kana sadaya lepat oge luputna, dipaparina kasabaran katabahan ku Allah Subhanahu wa taala. Salajengna dinangtos kangge urang sadaya anu hadir di ieu patempatan, mugi Allah Subhanahu wa taala maparin sehat lahir batin ka urang sadayana, maparin kagiatan iman sareng Islam istiqomah dina ngalaksanakeun ibadah. Naon anu janten pamaksadan urang, rencana urang, hajat urang, kahoyong urang sing diijabah ku Allah Subhanahu wa taala, utamina seiring sejalan sareng ridhona Allah Subhanahu wa taala. Pamugi Allah ngajantenkeun kula wargi urang sadayana, kula wargi anu barakah, maslahat, manfaat dunia rauh akhiratna. Anu mana ngalangkungan kula wargi urang ieu tiasa ngalungsurkeun keturunan generasi anu soleh solehah, anu tiasa manfaat kanu janten ibu ramahna kula wargi oge masyarakat di sekitarna. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin hadirat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, dina danget ayeuna urang sadaya parantos lebet dina trilogi bulan anu diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tilu sasi anu diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu mana teu aya sanes nu kahiji nyaeta sasi Rajab, anu kaduana sasi Sya'ban, anu katiluna nyaeta sasi Ramadan. Tilu sasi ieu mangrupikeun tilu sasi berkah, tilu sasi anu sae, tilu sasi anu mulia, anu mana pertarosan salajengna kunaon. Tilu sasi ieu teh mangrupikeun tilu sasi anu berkah. Teu aya sanes kumargi Allah Subhanahu wa taala di tilu sasi ieu teh ngalipet gandakeun setiap amal seorang hamba. Ketika aya jalmi midamel kasayan di trilogi sasi berkah, maka Allah Subhanahu wa taala ngalipet gandakeun kasayan anu didamel tadi ku hiji jalmi. Ketika aya jalmi midamel hiji kasayan contohna dina sasi Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala bakal ngagandakeun hiji kasayan eta teh 70 kali lipat. Sami berarti eta jalmi midamel kasayan 70 kali. Ketika aya jalmi midamel kasayan hiji dina sasi Sya'ban, maka kasayan anu hiji ieu dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala seueurna 700 kali lipat. Ketika aya jalmi midamel hiji kasayan dina sasi Ramadan, maka ku Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakeun minimal 1000 kali lipat. Urang pasihan contoh anu gampangna, pami aya jalmi sedekah hiji bala-bala
dina sasi Rajab maka sami sareng sodako Allah cara hijing ulang deui kami aya jalmi ieu teh ngahaja ku abdi teh hiji teh atuh ulah langsung gigi 4 gigi hiji heula geuning nundutan aya jalmi sodako hiji bala-bala dina sasi Rajab maka sami sareng sodako 70 naon tapi itu sing jelas atuh 70 bala-bala pami aya jalmi sodako hiji bala-bala dina sasi Sya'ban maka nilaina sami sareng sodako 700 naon bala-bala pami aya jalmi midamel kasayan contohna sodako hiji bala-bala dina sasi Ramadan maka nilaina sami sareng sodako minimal 1000 bala-bala cek aing tadi aya minimal tong 1000 wungkul minimal 1000 bala-bala eta khususnya bulan Ramadan sugan diumpamakeun kana tuangan leueteun mah urang leuwih paham tapi kedah emut urang teh seiring sejalan lipat gandana kasayan maka begitu juga Allah melipat gandakan keburukan di bulan-bulan anu mulia margi aya hiji kaedah tadha'afatil hasanat kama tadha'afatil sayyi'at tadha'afatil hasanat kama tadha'afatis sayyi'at ketika Allah ngalipat gandakeun anu namina kasaean maka kaawonan oge dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala ieu anu kedah diwaspadai ku urang sadayana ketika aya jalmi midamel kaawonan sakali di bulan Rajab maka eta jalmi sami sareng midamel kaawonan sebutkeun atuh sayang cara dicing wae 70 kali Pak Allah geus ngaji nanya 70 kali kaawonan pami aya jalmi midamel hiji kaawonan dina sasi Sya'ban maka jalmi ieu teh sami sareng midamel kaawonan 700 kali kaawonan ketika aya jalmi midamel kaawonan sakali di sasi Ramadan maka eta jalmi sami sareng midamel kaawonan minimal 1000 kali mun aya jelema ngomongkeun kagorengan batur sakali di bulan Rajab maka eta jalmi teh sami sareng ngomongkeun batur 70 kali mun aya jalmi nyarioskeun kaawonan batur sakali di bulan Sya'ban maka eta jalmi sami sareng ngomongkeun batur seueurna 700 kali mun aya jalmi midamel kaawonan contohna ngomongkeun kagorengan batur dina sasi Ramadan eta jalmi sami sareng ngomongkeun batur minimal 1000 kali ieu anu kedah diwaspadai ku urang nu mawi sakitu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina sasi Rajab ieu teh anu disuhunkeun ku mantenna nyaeta kaberkahan margi ngalangkungan kaberkahan ieu jalmi teh tiasa midamel kasaean berorientasi kana kasaean ngalangkungan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan sering pisan anu disuhunkeun ku Kanjeng Rasul teh nyaeta kaberkahan salah sawiosna setiap lebat di sasi Rajab sapertos ieu
margi tanpa nunamina kaberkahan jalmi teh bakal hese midamel ka saean. Sering Kanjeng Rasul teh nyuhunkeun ka Allah supados kenging kaberkahan. Contoh ketika ningali tuangan leueteun anu disuhunkeun ku Kanjeng Rasul nyaeta sing hari aku itu bagaimana kamu sayang. Kalau kamunya semangat, aku juga semangat. Ketika ningali tuangan leueteun Bapak Ibu sadayana anu disuhunkeun ku Kanjeng Rasul teh nyaeta kaberkahan ngalangkungan doa Allahumma barik lana fihi wa cicing tong miheulan penceramah cicing Allahumma barik lana tapi roja kasepuhan kumaha itu piroja masagalan yang ningali tuangan leueteun cicing matak lagi cicing heula Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu atau ngalangkungan doa anu populer Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azaban. Anu disuhunkeun ku Kanjeng Rasul teh nyaeta kaberkahan. Ya kaberkahan Ibu. Abdi teh nyarioskeun eta tadi teh. Ketika Kanjeng Rasul ngadoakeun panganten anu disuhunkeun ku Kanjeng Rasul oge nyaeta kaberkahan ngalangkungan doa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ketika Kanjeng Rasul ningali jalmi anu nembe panen, anu nembe kagungan kauntungan ladang dina usahana, ladang dina dagangna, didoakeun ku Kanjeng Rasul teh anu disuhunkeun oge nyaeta kaberkahan Allahumma barik lana bener fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi so'ina wa barik lana fi muddina. Bahkan setiap subuh Kanjeng Rasul teh osok ngadoa rutin ngadoa ka Allah nyuhunkeun supados umatna kenging kaberkahan ngalangkungan doa Allahumma barik li ummati anak wae Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Tuh tingali ku urang seueur pisan sering pisan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyuhunkeun anu namina kaberkahan. Margi tanpa kaberkahan jalmi teh bakal hese bidamel kasaean. Tetapi ketika aya jalmi kenging kaberkahan maka Allah subhanahu wa ta'ala bakal ngajantenkeun eta jalmi hirupna stabil, hirupna dinamis, hirupna teh berorientasi untuk selalu menjadi lebih baik. Nah eta jalmi nu berkah mah, jalmi nu berkah mah, jalmi anu beuki lami, beuki berarti semakin lama semakin bermakna, semakin tua semakin mulia. Apalkeun ku urang jalmi anu kenging kaberkahan mah semakin lami semakin berarti, semakin lama semakin bermakna, semakin tua semakin mulia. Menang hese aing kata-kata ieu teh. Ya. Maka ada ungkapan Bapak Ibu sadayana, ungkapan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Udah pakai bahasa Inggris, hari itu paham pakai bahasa Indonesia mah.
dinten ayeuna kedah langkung sae daripada dinten kamari, dinten enjing kedah langkung sae daripada dinten eta jalmi anu berkah mah. Semakin bertambah usia semakin baik, semakin bertambah harta benda semakin baik, semakin bertambah pangkat jabatan semakin baik. Eta nu namina kaberkahan numawi. Para ulama memaknai anu namina kaberkahan teh nyaeta ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kahartos duitkeun ka kadieu. Sing jelas kahartos atau entos? Cuma tos-tos wae. Ari tos teh dua makna, kahartos jeung entos nu mana? Kahartos gitu kan. Urang wajib teh ari kahartos mah. Pami urang sadayana hoyong uninga kumaha anu namina kaberkahan teh. Urang tingali filosofina, urang tingali psikologisnya seorang wanita. Ulah ningali psikologis, ulah ningali filosofi seorang pria. Ari nu namina pameget mah pancet teguh, tetep pendirian idealis. Eta we hiji kuat. Ya, kahoyongna teh kuat. Mun geus hiji teh hiji tu eta. Genak itu. Kawa kagabantah ieu teh cek penelitian ieu teh. Sanes cek si ieu, sanes cek penelitian. Urang tingali ieu. Kuna lamun urang hoyong terang kumaha anu namina keyakinan anu teguh teh ningali lalaki, gampangna mah kitu. Mun lalaki mah teguh kahayangan teh lamun geus hiji teh hiji we eta. Teu bisa dioyak bohong cenah kitu. Contoh. Mun aya pamaget yuswa 20 tahun ka handap, kahayangna teh awewe nu geulis, awewe nu moal. Semakin bertambahnya usia, umur 30 tahun ka handap, sarua kahayangna ge nya nu geulis, nya nu moal. Maka sama kagabantah, sepuing oke, cicing heula. 30 tahun ka luhur kahayangna sarua eta nu ngora nya nu geulis. Sanes cek abdi ge sakali deui paduhan, cek para peneliti psikologis. 40 tahun ka luhur sarua kahayangna ge nya nu geulis, nya nu ngora. Buah ngora. 50 tahun ka luhur sarua nya nu geulis, nya nu ngora. Kebetulan kemahon. Alah, masyaallah. Nah, tapi dapat sanes bade eta ngebahas mah. Tapi masalah keyakinan anu teguh mah sok tiru ye nu namina lalaki, pancet teguh, istiqomah, stabil kuat. Tapi lamun urang hoyong kuninga kaberkahan tingali awewe. Semakin bertambah teh semakin alus kahayangna. Contoh, malalakar irungna. Sakali deui sanes saur abdi nya, saur para peneliti ieu mah. Da abdi mah teu kitu berarti kaluar tina galih. Nah awewe. Itu gampang nama atau ibu-ibu teu diteliti ku para peneliti kitu gampang. Gitu. Contoh. Wanita umur 20 tahun ka handap kahayangna teh lalaki anu kasep. Mata idolana teh pan artis-artis K-pop maksa nu kitu ye. Nya. Nya. Kakalan ke 30 tahun ka luhur kahayangna teh lalaki bukan hanya sekedar tampan tapi juga mapan. Ya, tuh, cekuing oke. Nah, karena percuma ketika ada laki-laki tampan tapi henteu mapan cadel hareupeun pamajikan teh.
Dan seringkali yang namanya ketampanan itu kalah dengan kemapanan. Margi naon margi emutan istri dina yuswa 30 tahun kaluhur saurna abdi manukil ieu teh saurna tos ngemut sanes ngumpul kebutuhan dirina tapi ngemut kaperyogian kulawargi kaperyogian para putra putrina maka diperlukan seorang laki-laki yang mapan. Beuki naik 40 tahun kaluhur kahayangna teh leuwih halus. Bukan hanya sekedar tampan, bukan hanya sekedar mapan, tetapi diinginkan juga seorang laki-laki yang memiliki pangkat dan kedudukan. Orang saya aing kira saya. Maka banyak sekali istri-istri yang kemudian di yuswa 40 tahun kaluhur teh memprovokasi, mendorong, memotivasi suami-suaminya untuk bisa mendapatkan jabatan dan juga kedudukan utama nama kedudukan 3 kedudukan yang seringkali disebutkan di masyarakat sekitar. Namun tilu kedudukan anu dimaksud urang tingali setiap sambutan pasti tilu tokoh ieu teh disebutkeun dina sambutan, disebutkeun, dihormati. Ya, nu kahiji hadratal muhtaromin para alimil ulama hiji. Nu kadua para masyayikh. Ari masyayikh teh naon? Sesepuh, pini sepuh anu disepuhkeun. Dua nu katilu tokoh masyarakat. Ketika kalebet anu tilu ieu teh itu merupakan satu kebanggaan bagi seorang istri. Ya. Ketika disebutkeun Bapak RW, Bapak RT yang saya hormati, pamajikan teh, pamajikan salah kurang disebut. Laras gitu. Tuh, tingali semakin bertambahnya usia, semakin baik. 50 tahun kaluhur bukan hanya sekadar membutuhkan atau menginginkan seorang laki-laki yang tampan, seorang laki-laki yang mapan, seorang laki-laki yang memiliki pangkat dan juga kedudukan, tetapi diinginkan seorang laki-laki yang memiliki kesetiaan. Aku sabab ya umur 50 kabayang meureun nu tadina geulis teh leungit geulisna. Ya. Menurun ieu teh. Maka banyak yang kemudian khawatir ditinggalkan oleh laki-lakinya, ditinggalkan oleh suaminya, maka dibutuhkan seorang laki-laki yang setia atau memiliki kesetiaan. 60 tahun kaluhur. Apa yang diinginkan seorang laki-laki? Bukan hanya sekedar laki-laki yang tampan, bukan hanya sekedar laki-laki yang mapan, bukan hanya sekedar laki-laki yang memiliki pangkat dan kedudukan, bukan hanya sekedar laki-laki yang memiliki kesetiaan, tetapi seorang laki-laki yang memiliki kesolehan. Nah, titik-titiknya. Menang hese anak kabeh teh. Mata kayu ke 3 kilo. Tak eta namina berkah ya. Semakin bertambah apapun dalam kehidupan kita, selalu semakin baik. Berarti ketika aya jalmi beuki tambah usia umurna, beuki tambah harta bendana, beuki tambih anu namina pangkat dan jabatan, tapi beuki alus terus semakin baik, semakin rajin beribadah, semakin meninggalkan keburukan-keburukan, tak ieu jalmi kenging anu namina kaberkahan. Tapi lamun aya jalmi beuki kolot, beuki beukhan, beuki ngagaduhan jabatan kedudukan, tapi justru beuki goreng, tapi justru beuki pasea, tapi justru beuki goreng omonganana, ieu ciri jalmi teh henteu kenging kahartos sing jelas kahartos
Lajengkeun. Margi tanpa nunamina kaberkahan urang teh hese sakali deui. Hese midamel kasaean, hese midamel kataatan. Lamun urang teu berkah teh hese ieu midamel kasaean, hese midamel kataatan. Sedangkeun kasaean, sedangkeun kataatan merupakan salah satu syarat urang sadayana kenging sekian banyak perlindungan di Allah, puncakna nyaeta surga. Kieu singkat nama kieu. Jadi tabu sabar abdi ceramah teh dugi tabu sabar. Dugi tabu sabar. Tabu dalapan. Ya ibu-ibu we tabu dalapan di deui mah rek balik ke jajah dalapan. Ngali urang. Jalmi pami heueuh kenging kaberkahan hese didamel kasaean jeung taat ka Allah. Sedangkeun kasaean kataatan teh syarat lebat surga. Syarat lebat surga. Disebutkan dalam kuman hadis qudsi man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sing saha jalmi anu taat ka kami saur Allah, kersa taat ka Allah, kersa taat ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eta jalmi teh dakhalal jannah bakal dilebetkeun ka surga. Tetapi lamun teu taat, teu sae, maka eta jalmi teh faqad aba, hartosna alimen lebet surga. Hoyong lebet surga. Hoyong kedah kumaha? Kedah taat. Hoyong lebet surga. Kedah kumaha? Kedah taat. Hoyong lebet surga. Kedah kumaha? Eta syarat teh. Syarat untuk masuk surga ternyata taat terhadap semua apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kataatan anu dilaksanakeun ku urang dina dangan ayeuna akan mengantarkan kita semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin gitu. Contoh, naon wae kataatan anu dilaksanakeun ku urang dina dangan ayeuna. Tolabul ilmi. Ari tolabul ilmi kataatan sanes. Kataatan. Mana buktosna? Ayeuna. Buktosna teh diparentahkeun ku Allah, diparentahkeun ku kanjeng Nabi. Ari tolabul ilmi diparentahkeun henteu ku Allah. Diparentahkeun itu ku kanjeng Nabi. Parentahkeun berarti sadaya hal anu aya parentah Nabi Allah, parentah Nabi kanjeng Nabi, eta teh mangrupikeun kataatan ibadah. Ya, sapertos tolabul ilmi nu kadua. Naon deui kataatan nu dilaksanakeun ku urang dina dangan ayeuna? Wakil apa yang mencerehnya? Kedua silaturahmi. Urang teh silaturahmi sanes ieu teh. Silaturahmi, kataatan sanes. Kataatan diparentahkeun teh ku Allah. Diparentahkeun teh ku kanjeng Nabi. Diparentahkeun insyaallah nya dua hal ieu, thalabul ilmi, silaturahmi, bentuk ketaatan kepada Allah. Anu kakitu syiar Islam. Aya ante perintah Nabi Allah, aya perintah di kanjeng Nabi na, aya terehkeun ya opat. Selain rek ieu ngabahas teh ieu. Ieu mah prolog heula latar belakang ieu setengah jam mah. Opat. Geus wakilan mentereh ngaji Quran. Aya teh maos Quran tadi. Aya kataatan sanes. Kataatan 5. Hah? Ngamakmurkeun masjid, innama ya'muru masajid Allah, luar biasa. Ngamakmurkeun masjid, kataatan sanes. Kataatan. Genep. Sholawatan. Kere. Loba pisan. Anu
mungkin wae ketika di bumi mah urang teu bisa ngalaksanakeun ke dieu Pak. Ibu-ibu sadayana ketika di bumi mah urang teh hese rek bisa ngalaksanakeun kataatan ieu teh. Sakali cawing leuh. Urang teh tiasa ngalaksanakeun seueur pisan kataatan leres. Yang mana insya Allah sekali deui mudah-mudahan sekian banyak ketaatan yang kita lakukan pada hari ini, saat ini, silaturahmina, thalabul ilmina, syiarna, ngamakmurkeun masjidna, ngaos Qur'ana, sholawatna, sodakohna, dan lain sebagainya mengantarkan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayeuna urang asup ieu ka tema Isra Mi'raj teh. Nah, janten anu penting dina mayunan perintah Allah teh naon? Allahu Akbar. Taat mah. Ya. Ketika Allah merintahkeun ibadah ka urang sadayana, anu penting mah nyaeta taatna. Lain geus alus atau gorengna. Sanes eta anu ngawitan diparentahkeun teh nu dipikahoyong ku Allah teh nyaeta taatna. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita melalui secara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa yang maha agung inilah kemudian Allah perintahkan salat kepada kita. Anu dipikahoyong ku Allah teh nyaeta taatna ngalaksanakeun salatna, lain alus jeung gorengna eta mah nomor sakian ke. Nu penting mah taat heula. Ketika Allah merintahkeun urang sadayana supados ngaos Quran, anu dipikahoyong ku Allah teh ngaos Qur'anna, lain alus jeung gorengna heula. Ketika Allah merintahkeun ka urang sadaya supados thalabul ilmi, anu dipikahoyong ku Allah teh taatna, lain alus jeung gorengna eta mah nomor sekian ke. Dan menjadi syaratna urang sadayana leuweung surgana Allah Subhanahu wa Ta'ala teu aya sanes nyaeta taat ngalaksanakeun. Kahartos duwikeun ka dieu aja kalaunan gitu, abdi teh. Tapi nggak mulai gigi arek gigi tilu gitu. Ya. Sakali deui anu dipikahoyong ku Allah, dan ketika merintahkeun segala sesuatu nyaeta taatna, lain alus jeung gorengna. Magi seueur pisan jalmi anu henteu taat gara-gara dalilna teh dasarna teh ku sabab can alus. Kunaon cenah maneh teh salat, ada urang mah can bisa khusyuk. Margi penelitian menyebutkan saat ini negara Indonesia itu adalah negara muslim terbesar dan terbanyak di dunia. Tapi sayangnya anu salat teh karek 30%. 30% hartosna setiap aya kumpul 10 jalmi anu salatna 3 jalmi anu teu salatna 7. Fakta menyampaikan seperti itu. Ayeuna teh abdi sanes ngadugikeun jalmi anu pernah salat. Abi pernah salat mah sarerea ge pernah. Leras, ibu-ibu pernah salat? Pernah. Bapak-bapak pernah. Penceramah pernah. Abi pernah mah insyaallah sarerea ge pernah salat. Anu dimaksud 30% eta teh nyaeta jalmi anu ngajagi salat anu 5 waktu sapoe, lain 5 poe sawaktu. Ya, eta 5 kali sawaktu maksudna. Anu dipikahoyong ku Allah teh taatna. Apa seueur bisa jalmi kunaon teu salat? Ku sabab abdi mah kaacan sae bacaanana pancet ustaz ge lamun misalna can alus bacaanana, mau bacaan Fatihah goreng mah
anu mana Fatihah teh pan rukun salat, lamun rukun salat ruksak maka salat jadi ruksak. Atau kadang seringkali orang teh disindir, percuma kena salat ari goreng keneh adat mah, percuma salat ari masih pasea jeung tatangga mah, eta teh tidak sepenuhnya benar, tetapi perlu diketahui masyarakat urang mah ye ketika disingsieunan kitu teh lain beuki termotivasi ibadah, justru malah embung gitu. Mata anu diperyogikan ku urang sadayana ayeuna untuk meningkatkan anu 30% ieu teh nyaeta kataatan. Nu penting malaksanakeun heula. Anapun misalna engke kaditukna ya. Urang teh acan tiasa khusyuk, urang teh acan tiasa sae bacaanna, urang teh acan hafal bacaan-bacaan salatna, keun teu naon anu penting mah salat. Kitu we heula ayeuna mah. Lamun ibu bapak sadayana di piwarang milih aya namanya, urang teh di piwarang milih kagungan atau aya budak dua. Anu kahiji sae adat tapi teu taat ka urang. Anu kadua goreng adat tapi taat ka urang. Kira-kira milih nu mana? Allah pilihan katilu Allah. Pilihan teh dua. Aya budak anu sae adat tapi teu taat. Sae adat teh hartosna cariosana sae, tingkah lakuna sae, tapi teu taat ka urang. Nu kadua aya murangkali anu goreng adat hartos goreng adat, goreng cariosana, awon pada melanana, tapi taat ka urang. Kinten-kinten bade milih nu mana? Urang perjelas deui. So emot ya. Urang perjelas deui. Ibu-ibu teh nuju masak. Ternyata saepeun bawang jeung uyah. Bapak-bapak rek kadaweung hareupeun imah rek nongkrong hayang udut jeung kopi. Beakeun udut jeung kopi, moal bireuk pasti nitah budak. Mangmeulikeun ka warung. Kana we atosna nitah ka budak teh ujang asana bineng ceuk ibu teh. Mamah teh nuju masak tapi saepeun bawang sareng uyah. Wayahna ayeuna kedah ka warung pangagaleuhkeun ka budak anu model kahiji ieu nu sae adat tapi teu taat. Ceuk budak teh kumaha? Hapunten anu kasih. Ceuk budak teh sabari kieu leungeunna teh. Tungkul ka urang teh hapunten anu kasuhun mah anu geulis ya. Jalaran pribadoskeun nepi uih di sakola. Kauning ngapanginten ku mama wireh nu namina rorongko ka sakola teh pan teu bisa ditambi abdi teu dipasihan kendaraan abdi teh pan kedah mapa tapi da dilakonan ku abdi salami ieu tara pernah abdi teh komentar tara pernah abdi teh protes nu mawi sakitu jalaran abdi nepi kuih di sakola abdi teh nuju capek pisan ayeuna teh kumagi capek abdi teu biasa angkat ka warung. Mudah-mudahan mamah ngahapunten abdi da abdi mah yakin manah mamah teh lega luar biasa lautan hampura. Kira-kira atoh atawa henteu boga budak jiga ieu? Nu aya teh meke budak jiga ieu. Atuh lompat urang teh ka budak nu kadua. Ujang atau neng? Pangmeulikeun bawang jeung uyah ceuk ibu teh, pangmeulikeun udut jeung kopi ka warung ceuk bapak mah. Kumaha ceuk budak nu goreng adat tapi taat teh? Nyalain mangga. Da goreng adat. Kadieun duitna. Kita wae kain teh. Sanggeus dibawa duit napan tapi si eta mah pan ini ka warung sanajan gotruk sama paran jalan ge.
Leres. Aya batu ditajong, aya kaleng dicecep, agar pertama dikitukeun, apa penuh aya. Nepikeun ka ngutruk sama para jalan teh. Pan budak teh loba, tapi ka aing wae ini tah teh. Budak 177, pan aing teh budak menengah. Ya. Pan aya ka adik urang antara di tingkat ka aing wae ini tah teh. Kolot ke barat. Ada ngomong gitu. Sama para jalan ngutruk nepikeun ka kawarung ge pan. Lain alus justru mah ambek. Batur mapunten bade ngagaleun henteu Pak. Aya eueuh nu jualan teh yo. Rek meuli naon, rek meuli bawang jeung uyah cenah kitu. Eueuh cenah bawang kumaha teu niat dagang pisan. Kitu. Neangan nepikeun ka manggi, balik ka imah tah bawang ka uyah. Bahkan tersalati kalau rada ketus. Pulang nah dibikin ka kolotna. Teu dibawa ku setan. Tapi urang ge lamun dititah milih manu kahiji atau nu kadua. Tadi Allah pilihan ka dilu. Sok kitu dia mah supaya meunahna wae. Apa gara-gara urang teh boga budak tadinya nu kadua kan nu penting mah taatna inditna pan urang teh ya urang jadi ibu-ibu biasa masak deui bapak-bapak bisa urut jeung ngopi pan kitu eueuh pilihan kanu ari kahayang mah kan sarerea ge nya alus adata nya taat kitu kan eta teh eueuh dina pilihan sok kitu ieu mah sok protes wae ya. Apa naon bedana jeung jelema ngalaksanakeun ibadah nu masih ngutruk keneh goreng adat? Apa sarua ketika subuh azan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Geus ada deui wae. Ya ho aing teh keur tulung keneh kieu. Tapi pan huda terus kajamban terus nyata wudu ketika wudu nah ikhlas teu ngutruk mah aya nah tiris cek aing ge wudu aya ieu teh tapi pan penting mah wudu geus wudu teh pan indit ka masjid nah ikhlas indit ka masjidna teu da ngutruk teh aya batu ditajong aya kaleng dijedak pagar tetangga dikitukeun nepikeun ka masjid nah ikhlas salatna teu imam teh Allahu akbar modelna sia ka mah henteu Allahu akbar siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin cek batur mah teh sia ka mah amin. Sudah apa sih? So, naon bedana di jelema kitu. Tapi lamun dititah pilih panu penting mah taatna. Ngalaksanakeunana. Janten awalna kieu. Ketika Allah marentahkeun salat, anu mana kedah kauninga ku urang teh nu namina salat teh ibadah istimewa di sisi Allah. Kunaon disebut istimewa? Margi ibadah salat teh marupikeun hiji na ibadah anu ketika diparentahkeun ku Allah henteu ngarangkungan malaikat Jibril tetapi langsung diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra wal Mi'raj na junjunan urang sadayana. Dan perlu diketahui ketika Allah merintahkan ibadah puasa kanjeng Nabi teh aya di bumi. Ketika Allah merintahkan zakat wa aqimus shalah wa atuz zakat kanjeng Rasul teh masih aya di bumi. Ketika Allah merintahkan haji wa atimul hajja wal umrata lillah
Kanjeng Nabi aya di bumi, tapi khusus kangge salat Allah memanggil Nabi Muhammad ke langit, dan kemudian di langit itulah Allah perintahkan salat. Ieu teh merupakan ibadah anu spesial istimewa. Saking ku istimewa ibadah salat, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan salat kepada semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Tidak ada satupun nabi yang tidak diperintahkan salat. Ia nuduhkan bahwa kemudian salat merupakan satu ibadah yang istimewa. Allah perintahkan salat kepada kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya wal Mursalin, bapakna para nabi, bapakna para rasul, oge diperintahkan salat ku Allah Subhanahu wa taala. Ngarampungan surat Ibrahim ayat 40, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Putrana kanjeng Nabi Ibrahim nyaeta kanjeng Nabi Ismail alaihi salam, oge diperintahkan salat ku Allah Subhanahu wa taala. Surat Maryam ayat 54 dan 55, wadkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Kanjeng Nabi Isa alaihi salam oge diperintahkan salat. Surat Maryam ayat 31, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Kanjeng Nabi Musa alaihi salam diperintahkan salat. Surat Thaha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalata li dzikri. Kanjeng Nabi Zakaria alaihi salam diperintahkan salat. Surat Ali Imran ayat 39, fanadatul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sadaya Nabi, sadaya Rasul, meskipun sudah mendapatkan jaminan surga, jaminan hampura dosa, dihapus semua kesalahan-kesalahan, tetapi masih diperintahkan salat dan masih dengan istiqomah melaksanakan salat. Hapunten, urang lain Nabi, urang lain Rasul, teu boga jaminan surga, teu boga jaminan hampura dosa, tapi kunaon hoream kene salat. Gigi opat aing ayeuna. Halo. Lain nabi, lain rasul, teboga jaminan surga, teboga jaminan hampura dosa, hirup riweuh, kunaon hoream kene salat. Dan dipika hoyong ku Allah, dan penting maka kabeh heula ieu mah. Entong waka mikir alus jeung gorengna, maka pada saat ini untuk di awal ieu abdi ngadugikeun ka para bapak, para ibu, oge sadaya kaum muslimin muslimat. Sok ayeuna mah salat, da abdi macan bisa khusyuk bae. Tong boro urang lantaran Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ketika kemudian dites perkawis khusyukna salat, lapor Sayyidina Ali. Komo atuh Sayyidina Asep, Sayyidina Agus. Oh, loba Agus di mana-mana. Pas kebenaran kemarin kuing ngaji ka Subang, eta ngaran Agus teh ternyata camat. Wah, so da abdi mata acan sae bacaan salatna, abdi mengasih ruksak keneh Fatihahna, teu nanaon, nu penting mah salat. So abdi mah cenah teu apal bacaan salatna, abdi mah teu apal Fatihahna, bae nu penting salat. Dan bahkan Fatihah wae ge anu jadi rukun qauli dina salat, sesuatu yang wajib dibaca ketika salat. Cek fikih mah keur jalma-jalma anu teu apal Fatihah bisa diganti ku zikir. Oh, tapi keur jalma anu teu apal eta jeung teu bisa hafal bisa diganti ku zikir. Astagfirullahaladzim misal contohna. Nah anu namina zikir kudu tajwid. Halo, ari nu namina zikir kudu tajwid. Astaghfirullahaladzim tak kudu. Dikol-kolakeun bisa tak kudu karana atuh pan lucu atuh lamun misalna zikir shalawat kudu tajwid moal ngeunaheun. Leres kitu. Jadi nu penting mah salatna. Abdi mah cenah teu apal sama sekali bacaan salat, bae nu penting salat. Kitu.
Komo, misalnya mun hayang gampang mah tinggal ngamamu, tinggal ngamamu. Da modal teh gede kan amin we jeung ngalela imam. Sok naon modalna makmum ayeuna? Naon modalna makmum ayeuna? Teu berat amin we jeung ngalela imam. Cek imam teh Allahu Akbar. Allah Akbar itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ningali amin batu teh. Amin. Urang rek ruku, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehese sabenerna mah teu berat. Aku pan ngaranna salat teh kudu khusyuk. Aku pan salat teh nu ngaranna salat teh kudu alus bacaana. Tapi kayak mah. Da ku sabab ayeuna mah 30% dia masalah. Jelema teh haream salat. Apan salat teh dina sapoe kudu 5 kali. Lain 5 poe sakali. Karena banyak sekali ditemukan. Abdi kantos ngaos di daerah Sragen Jawa Tengah, daerah Boyolali Jawa Tengah. Seueur nu curhat cenah Mas ka abdi teh. Saya itu sekarang baru suka 2 salat. Naon cepuing teh? Maghrib jeung isya. Itu eta teh seueur pisan ratusan digana ngomong curhat ka abdi kan gitu. Secara privat. Dan mau mungkin curhatin jelma loba ieu moal. Wah. Dan saya baru suka sholat subuh kamari cenah. Saminggu kamari. Nah kunaon teh bisa beuki sholat subuh cepuing teh. Panhese sholat subuh teh. Iya karena saya tidak sengaja bangun subuh. Eta teu kahaja. Akhirna aya nu ngajakan sholat ka masjid. Nya uing teh sholat we cenah ka masjid. Saberesna natapan di masjid sholat subuh, ternyata disuguhan kopi. Eta ngopi pada subuh nikmatna luar biasa cenah gitu. Tak gara-gara eta jadi beuki we sholat subuh cenah gitu. Sok tingali ayeuna banyak sekali orang-orang yang mungkin saja karena pekerjaannya, karena kesibukannya, sampai kemudian meninggalkan sholat. Dirapelkeun sholat yang tadi teh 5 poe sakali. Apa niatna ge dihijikeun usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Da kumaha eta kenyataan masyarakat urang teh. Maka sok aya namanya para wargi sadayana yang penting masalah teh heula. Seiring berjalannya waktu Allah akan memberikan hidayah taufik ka urang sadayana. Eta. Karena dengan salat inilah kemudian kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bade kumaha Allah nulungan urang lamun urang teu boga sambungan ka Allah. Are kumaha cai ngalir ka urang lamun urang teu boga pipa jeung kerana. Ketika urang hayang boga cai sok atuh sambungkeun diri urang teh karena pusatna cai. Are kumaha atuh urang rek meunang pitulungna Allah tapi lamun sambungan eueuh. Apa nu ngaranna salat teh pan sambungan. Asal kata cek barudak santri masuk akar kata dengan wasola. Wasola teh naon hartosna? Geus wakilan sambungan. Dina ngaji Quran ge aya waqaf beureun, setak berhenti. Aya wasol, ari wasol teh nyambung. Wasola yasilu silatan wasolatan. Hartosna ketika jalmi ngalaksanakeun salat eta jalmi teh keur nyambung jeung Allah. Itulah kenapa di dalam fikih salat teh secara lugotan bimakna doa. Dimaknaan doa karena
Pada saat berdoa itulah seorang hamba tersambung dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sambungan. Berarti ketika orang melaksanakan sholat, orang nuju nyambungkan diri orang ke Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sambungan inilah kemudian Allah akan berikan sekian banyak pertolongan kepada kita semuanya. Pertolongan, perlindungan